Aya hiji wiridan keluar ti gentur. Begitu dihandapna sholawat zaman almarhum abah kula, zaman guru kula di Garut, kajian Imam Muhammad Toha. Dihandapna aya kos kituan. La yajuzu tabu bi ghairi izni nakili. Ulah dibaca cek. Ulah. Kunaon wa kaifa tunkiru ba'da ma syahidat bihi alaika udulu dam'i wa saqmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minggu kamari kenging 35. Tinggal minggu ieu urang terakhir atuh meunang sababaraha ge masalah anu marawa masing-masing asana 10 meleuwih. Marawa masing-masing haja can kahitung sababarahana, tapi dihitung ku laporan-laporanna meureun 10 meleuwih. Perkirakan bangsa 30 mencit geus urang dalalahar bae pokona mah terus bae suaya haol teu bisa zikir sabeteri. Tanpa diduga dina haul ieu nomor kahiji Syekh Afifuddin positif insyaallah, bahkan diiring ku seorang qori timsir. Jadi barang ngadenge Syekh Afifuddin reka dieu seorang qori timsir nyana hayang milu ka dieu. Ya pokoknya iya mah siap-siap lobaan jasa. Jadi daharna rada gembul, abang pasti rada panjang acara. Tanpa diduga tadi isuk-isuk Habib Lutfi hayang hadir. Pokoknya hese haol makos gitu haol undang baheula Habib Lutfi teu datang, kos Gus Dur diundang teu datang. Giliran bae urang teu ngondang hol. Jadi gitu Habib Lutfi pernah diundang teu datang. Tapi kemarin tadi isuk-isuk saya akan hadir di acara haul Tuan Syekh tanggal 24 minggu depan. Ketua Torikoh 2 periode Habib Lutfi sloba kamodelan-kamodelanana Habib Lutfi. Ora kene penyanyi budayawan, tapi nama tuh geus teu kaharti ku urang. Kadang-kadang mun aya tamu dibawa ka luhur hajunyana main piano, tinggal tamu be molohok. Lamun hajup tamu na milu deui milu nyanyi ditampilin ku nyana singa ada ke kangeunahan di luhur urang dengan piano urang nyanyi ditampilin ku jadi teu beunang teh jang nyana bae khusus. Jadi tanpa diduga jada hayang hadir headset tanu kos sekarang itu mah aya magnet tersendiri teu bisa diduga. Ase kos Gus Dur deui aya ge Habib Lutfi nu mangundangkeun Syekh Afifuddin nyana encan nyaritakeun nyana rek hadir rek henteu, tapi tadi isuk-isuk pun nyana rek hadir di acara urang. Jadi berarti Syekh Afifuddin aya Syekh Timsir Qori, kemudian menjadi Maimun Zubair, kemudian Habib Lutfi. Jadi siap-siap daharna 2 piring supaya teger pas dikudangkeun teu nyahoana naon. Sebeteuing
jelema mah bertahap-tahap. Lamun tahapan syariat tetep bae dahar bae. Minum bae. Sebab maca subhanallah, maca la ilaha illallah terjadi kekuatan. Tapi lamun geus datang ke makom hakikat nangke teu dahar ge kuat. Jadi urang ulah milu kanu tahapan hakikat. Syariat mah syariat bae waktu dahar bae. Dahar bae. Tetep bae moal kuat. Di akhir zaman ke sabada Imam Mahdi, sabada Dajjal, sabada Nabi Isa, Dabah, aya Ya'juj wa Ma'juj. Nu waktu Kangjeng Nabi ningali hujan. Alhamdulillah. Hayangnya coba anu dia handapeun tangkal Ambon. Bubar apa henteu. Tahu hujan teh inget ka dongeng Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten teh begitu di Mekah geus lila teu hujan-hujan. Eueuh cai hese. Ulama Turki, di Mesir, di Yaman, titah istisqa tetep jan hujan-hujan. Cek raja pancena aya ngaran Nawawi Al-Bantani, bejana nyana ulama bisa ngarang. Coba titah ngadoa di Baitullah. Teangan Syekh Nawawi embungeun tadina kulantaran dititah ku raja. Doa begitu ngadoa doana eta bighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sakali cudung, kedua kali rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa poe tilu kali rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani subrug hujan geus teu make wa sallallahu deui geus turun Syekh Nawawi. Wah hujan pohara kina mana ke Syekh Nawawi sok poe sapenting hujan teu eureun-eureun dua poe tilu banjir. Banjir aja bingung raja. Ye coba tuh eureunkeun cekena. So ulama di Yaman di Mesir kabeh kita ngeureunkeun hujan. Wah geus ka Baitullah geus careurik tetep teu eureun hujan. Ieu mah kudu nu bogana Nawawi deui cikeuna. Saya Nawawi deui panggil deui. Saeureunkeun ieu babanjiran kieu mah teu tade atuh. Bagus bae hujanna ulah datang ka babanjiran kieu. Jadi titah ngadoa deui rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira centra. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eureun hujan. Jadi lumpat Syekh Nawawi nambung ka panggih ilmu. Ku raja di teangan ngedek diberi hadiah embung. Wow, lamun kiai gol kan. Wow. Dapat saya, dapat siapa dulu? Takol habek kiai gol gitu ieu. Di teangan Syekh Nawawi tetep hese pan hotelna pondokana Syib Amir. Eueuh ku ari Syib Amir teh geus tinggal cerita. Jabal Abi Kubes dia Maulid Nabi tadi dia tak dekat Maulid Nabi kebelah dia ngaranna Syib Amir ngarang tadi dinya Syekh Nawawi Syib Amir Syi'bu teh jalan letik Amir jadi jalan gang Al-Amir Syib Amir jadinya Syekh Nawawi eta jadi doa turunkeun hujan rabbighfirli wa liwalidayya ngeureunkeun hujan ge rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
pas gitu Syekh Nawawi pohara jasa. Masya Allah ya, ay waliullah. Jadi doa sakadaeknya na bae. Sakadaeknya na bae doa, tapi barang diteliti maksudna menta pangropea ka Gusti. Ja urang ge ku indung bapa urang ge ropea atuh komo ku Gusti. Pangropea teh hayang hujan, pangropea teh hayang eureun hujan. Geus bae eta. Keur pernah aya nu hajat. Nu hajat mendung dibacakeun eta rabbi jli wali walidayya wa boh babanjiran. Babanjiran. Si acara tak kiuci. Mere doana kos kitu jasa babanjiran bae. Atuh can ijazah heula. Atuh ijazah heula, aju hadiah heula Syekh Nawawi na. Karak atuh kan nu bogana bebeja. Ulah datang jeger-jeger bae. Tah eta gara-gara hujan eta beta. Ya, jadi kayak orang jadi imah besi dengerin hujan eta bae baca. Nurunkan hujan eta bae baca geus lah kepada Rabbi firli wali ya Allah ya Rabb. Istimewanya Syekh Nawawi. Terus diteangan ku raja. Lu pada lumpat ke Madinah ku embung-embungna dibere hadiah ku raja. Lumpat ke Madinah Syekh Nawawi nyumput di Madinah. Embung. Jadi boga kaistimewaan teh lantaran tama dipenta judik diberi hadiah embung warima proposal. Oh Masya Allah dek luhur kumaha agama mual bisa dicekelan ku jelema hubud dunia agama kajin tinggu kumaha mual beres sigana wae hungku kudu anti dunia nu nyekelan agama dakwah bae. Untuk Syekh Nawawi pohara tenar mancanegara lantaran nyana mah teu pernah hayang dunia. Syekh Nawawi mah nu kenca yeuna buntung suruk nu kenca buntung urut jadi obor waktu nyana ngarang di Mekah ka Madinah di luhur ontak teh besi kayak di lembur ayam nu curug nak potong dejet mesin pabrik takol habak jadi gairah nurani urang ruh urang ketika nyaritakeun ahli-ahli Allah ngerenyetan jauh amat. Ketika nyaritakeun Syekh Nawawi Masya Allah begitu ngarang dicitak di Mesir ajunyana teh dijualan kitabna ku batur nu bogana poho kula ngaran nu boga perusahaan aya dina manakibna neangan ka Mekah neangan ka Madinah bahkan ka Indonesia ieu Nawawi na mana lantaran kami geus sugih jasa jadi dibere hadiah Syekh Nawawi na ieu ku kami dijualan kitabna geus teu kawadahan sedengkeun nu boga na can ngarasaan tetep Syekh Nawawi nyumput bae embung goh lamun kuari la yajuzu tabu bi ghairi izni nakilihi tidak boleh sembarangan tanpa izin yang menukilnya. Iya harus minta izin sebab sedang diperbanyak buku sekian hati-hati. Waduh. Ayah bagus, ayah goreng, ayah hiji wiridan keluar ti gentur. Begitu dihandapna sholawat zaman almarhum abah kula, zaman guru kula di Garut Kajian Imam Muhammad Toha dihandapna ayah kos kituan la yajuzu tabu bi ghairi izni akili kula dibaca cek kula kunaon teu ikhlas kos kitu geus aya lain deuk disebarkeun ulah make kos kitu aya deui Kang Haji Son ngarang
nukil nah waktu kurakal di Garut Kang Haji Sontet kitu kakakna Kang Haji Abdul Hadi Aang Abdul Hadi bawa ke Garut kita lantaran orang Garut menjuaraku atuh nahu alat aja tingali wah teu bagus nah kurang cenah bah mending alpiah bae imriti daripada nukil mah riweuh tapi teu masalah sih buka tungtungna aya kos kituan dah ulah diaraji rapi ahli-ahli Allah ngerenyed teh urang insyaallah karimnya teh jadi hayang teh ka Allah bae dunia kurang dikumpul-kumpul waktu orang maut geus teu dibahas mending mun anak urang ingetkeun ka urang sedekah jariyah jang abah urang mun hajunyana perbut bae apa nama tadi tahlilan ajan sararial bang eta kos eta kos jadi ketika orang nyaritakeun ahli-ahli Allah ngerenyen hate jauh namun Syekh Asnawi ngaguru zikir ka Syekh Abdul Karim kayak mimiti ka Syekh Ahmad Khatib Sambas heula sama Khatib Sambas kakarak datang ka kitu Daulah Sukro nanggeus maot Syekh Ahmad Khatib Sambas kaburu maot ngan dititipkeun lamun deuk ngaguru ka Syekh Abdul Karim nyanalah anu tabakur dengan zikir aju ngaguru di Mekah Syekh Asnawi caringin nuku urang sok di ziarahan begitu minta ka Syekh Abdul Karim minta diteruskeun cicing bae Syekh Abdul Karim cicing bae ngaheuhan teu ngaulah teu sakali dua kali tilu kali katilu kali Syekh Abdul Karim eta bae heula nu aya wiridkeun terus supaya bagus terus jadi wirid ku Syekh Asnawi teh eta ngimpi Syekh Abdul Karim kapanggih Ki Ahmad Khatib Sambas supaya Asnawi dibere ilmu thariqah anggeuskeun nu mantak dibere lah sabenerna mencan wayangan nyana beusi kabulu balik sebab nyana neuk balik ka dieu ka Indonesia jadi langsung diijazahan tamat balik ka dieu teh di wirid teh jadi wiridan la ilaha illallah teh teu ngeunaheun bae salat teu ngeunaheun zikir teu ngeunaheun guguru deui ka Syekh Abdul Latif Banten baheula ya Syekh Abdul Latif guru deui ya cek Syekh Abdul Latif kula ge teu ngeunaheun sarua jadi geus ngagurukeun tetep can ngeunaheun tamat lah tamat tetepan torojol Syekh Abdul Karim Waalaikumsalam aya zalalikir teh sing balalan aya sungut zikir aya hate duit aya sungut zikir aya hate mulia-mulia agung-agung situ bares saya guru deui ka nyaho tah guru deui teh ku Syekh Abdul Karim teh guru ka Syekh Abdul Latif teh ka nyaho tambah blon sebab guruna ge blon ayo kan kabehan ditawajuhan deui ku Syekh Abdul Karim lempengkeun tek begitu dilempengkeun kakak jadi zikir teh hararese geus baheula alhamdulillah aya ahli-ahli Allah di Banten zaman Syekh Asnawi caringin ka belah dieuna atuh urang nyaho paling Abuya Cidahu wari mah tadieuna ya ahli golkar ahli proposal ceramah yang kebeli mobil Avanza naik ke Fortuner sapeting dipaksakeun tilu nyalain ngaji jam maksudna mah eta mah atuh dek eta bae lah yang lulumayanan kadang-kadang ke pendopo
salah nu kitu atuh itu di pendopo saha nu kituan atuh di pendopo saha nu nungtun tungtung lain nungtungnya anak katungtung ya ahli Allah hese ieu di zaman kamari Gus Dur lain sambaran loba jelema anu anti ka Gus Dur ketika geus adu hareupan jeung Gus Dur ngan teu sujud doang aya sesuatu nu model di Gus Dur aya sesuatu nu hese dicaritakeun tak loba jasa kiai-kiai anu ngaieukeun ka Gus Dur biasa bae kuari Gus Dur aya Habib Lutfi leuwih parah nyana kadang-kadang make jaket buukna beureuh jadi beureuh make jaket hideung make kacamata hideung euy atuh bae kajak sen eleh keur banyak aya form orang timur tapi kos gitu gayana terserah dek kumaha ge hati-hati berhadapan jeung ahli zikir ahli Allah hati-hati bab kadang-kadang ya Bluti kos gitu teh kahareup seminggu 2 minggu sebulan ya geus caritakeun anu bener teh tanpa disangka isuk-isuk yana dek hadir di urang masya Allah nya jadi orang kayak geus teu kudu dibejaan sasaha urang-urang bae abeh teu pati pasrek-srek teuing jeung daharna supaya urang bisa 3 kali geus ulah loba-loba ulah dibejaan saya urang bae ieu geus dah masya Allah alhamdulillahirabbil alamin jadi urang nyaritakeun ahli Allah di zaman kuari aya mah aya ngeuk ngagulimpang bae deuk ngagulimpang kemarin ieu di Magelang aya Ki Hasan Mangli model kan bahasan Mangli kamodelanana kadang-kadang nyana ngobrol tadi dia jeung almarhum Abah teu kanyahoan naik naon bahasan Mangli teh kos kitu sugi-sugi ngobrol gebeuting we cenah aya bahasan Mangli ka dieu ci Magelang naik naon nyaho cenah naik naon ngobrol isuk-isuk tuh pentingnya nih eta ribuan ngajina bahasan Mangli nu kiai-kiai di Jawa Barat hayang nyaraho ka bahasan Mangli ngaraji di itu di Magelang keistimewaanna nya mah teu make sapeker tapi suara kadenge ka mana-mana gitulah bahasan Mang kadang-kadang make sapeker kumaha usimna maot bahasan Mangli tenitif naon hese ahli Allah lantaran diteropong ai kira-kira teu kuateun kumaha aya anak masih kena ngalalampah kos di Jawa Timur masih kena aya nu keur keliling dunia musafir jadi batur mah araya keneh geus urang mah geus milu bunga bae milu resep bae aya keneh jelema-jelema anu zararuhud nu qanaah anu berpikiran dengan ka Allah doang kurang maboga pasantren resep hayang loba murid ya Allah malai stiku dulu baloba kumaha dikersakeun ku Gusti we aya 2 10 geus ikhlas teh ikhlas eta geus hese urang ngukur ka ahli-ahli Allah aju ngadoa nanya nama stilok jeung sorang jeung muslimin muslimat kos doakan jeung Nabi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat eta ahli-ahli Allah makos udang penting teh lain haju ngadoa Gusti abdi yang dimajukeun bae usaha yang dimajukeun tani abdi mobil kakarak boga 2 yang 4 yang kajian deui iman kos kitu tah doa urang mah mun dibuktikan mah isi ahli Allah mah lain kos kitu ahli Allah mah tan sok kula didongengkeun teh itu kamari mah geus ngeunaheun haju teu ngeunaheun lantaran aya anak nu dipika ka cinta doa we ka Gusti atuh lamun anak kira-kira bakal jadi gangguan Gusti cabut mah ragag alhamdulillah
alhamdulillah lantarannya anak kaganggu geus di mana dahar ge ya Allah kira-kira bakal nambahan khusyuk apa teh di mana nginum bakal nambahan tenang apa teu ibadah perhitungan kos kitu aya urang asana teu seubeuh ye ieu padang leutik teuing segede kitu 3 piring lagi ya teh geus di dahar 3 amprok ke dahar oh cek urang kitu genderuwo bae tuh ya Masya Allah. Tah jadi orang gitu minggu hareup urang ngahaolan Tuan Syabdul Qadir sebagai kutubul aulia nu geus teu asing deui dina mankobahna karomahna pokhara luar biasa akan aya kitab tafsir Al-Jailani anu dibongkar ku Syekh Fadil putra daripada incu daripada Tuan Syabdul Qadir adina Syekh Hafid anu aya di Patikan Roma di baheula disekep ayeuna ternyata aya geus timbul setahun sebelum tafsir Al-Jailani aya geus didiskusikeun di berbagai universitas metode-metode na mengarahkan tasawuf setahun memeh aya kula geus dibere kitu keliping ti Jogja ti UGM jeung ti UII aya pembahasan tentang metode tafsir Al-Jailani tafsirna can aya tahun ieu eta geus pohara jasa Tuan Syekh mah aya deui kitabna Gunyah berbagai kitab-kitabna aralese kakara kuari tararimbul kitab neangan zaman almarhum Abah nek diaji jeung santri Qolaidul Jawahir ulang geus terus bae neangan ka Jawa Tengah Jawa Timur manggih-manggih aya mahasiswa di Mesir ulah minta coba tolong dilihat di Mesir aya ge matanna kaburu maot almarhumna kuari mah aya teh syarahna ge lantaran aya bagusna internet melalui internet aya lah jadi kuari geus babari satu sisi internet teu bagus satu sisi teu bagus